diperintahkan ku Gusti Allah teh digelarkeun ka alam dunya diperintah naon ibu ya ayat lamun teh sebagian utamanya ngesah lembut pisan bakat sering naon di ausna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pati-pati nyiptakeun jin jeung manusia angin kudu ibadah eta teh ansubkeun manusia teh diparentah teh kudu naon kudu ibadah sadaya manusia ibadah teu sadaya iya siksaan teh sok teh kumaha sadaya ibadah jalmi sadaya ibadah rindunya jadi atas ke atas datang sadayana ibadah sakabeh manusia teh ibadah ngan ibadahna ka masing-masing patekadanana anu aya dina hatena ngartos ieu teh aya anu itikadna dina hate ibadah teh nyaeta kana panon poe aya ibadah cek manehanana mah ngartos ieu teh bisi majarkeun jelema geuning aya nu ibadah aya nu teu ibadah sadayana paketua kabehanana ibadah masing-masing diri jeung kayakinanana jeung patekadanana aya anu ibadah anu itikadna dina hatena nyaeta ibadah nyaeta kana panon eta teh cenah eta teh ibadah teh manehna aya patekadanana ibadah teh kana naon kana tapekong dijieun kumanehanana disembah kumanehanana kira-kira tatakan eta dijieun kumanehanana disembah kumanehanana diibadahan sing kira-kira luhur anu dijieun luhur anu nyieun dina pangkat darajatna ieu mah dijieun ku urang terus disembah si kira-kira nu kitu ya Allah nya dijieun ku urang eta dijieun misalnya biaya ada bol badak sagede naon sagede jauh terus eta bol teh eta roti disembah ku biaya cing kira-kira nah itu cenah teh gelo kira biaya jadi cek biaya dijauh nah cenah ada mah ada apa disebut nah batina sabab eta biaya ulang ngadamel nya eta bolu anu segede jalmi disembah kade eta tapekong aya anu ibadah cenah tape eta teh itikad cek manehana mah ibadah keyakinan manehana mah ibadah teh kana tapekong aya deui anu ibadah kana naon kana bulan aya eta teh manehana teh ibadah aya oge ibadah kana naon kana batu anu gede ibadah kana tangkal anu badak aya ibadah nyata kana naon kana mata air teh sebabnya cek manehana eta disebutkeun ibadah ngan eta ibadah batil artina batil sabab geus puguh jentul jeung sifat jeung zatna tah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah nunsurna junjunan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta nu kitu teh diterangkan sabab di hukuman ku agama anu sumbrikeun nyaeta kajunjunan alam di hukuman musyrik ari musyrik nyaeta ngaduakeun ka Gusti Allah kasaha tuh ari urang jeung kanjeng Nabi teh ibadahna nyata jenenganana Gusti Allah. Gitu. Allah di mana? Allah teh seduan setilu nyata Allah teh anu hiji dina naonna hiji dina apa kan ya kalau Allah dina Al-Quran qul huwallahu ahad gitu
kira-kira kartos Bu, kartos dah aduh kateuy teka harti. Jadi sadayana jalmi eta ibadah ngan ibadahna beda jalma sapertos kafir mah atau yang Yahudi Nasrani ibadah teh lian tika nyata salian tika Allah. Ai urang mah jalma Islam ibadah teh ka Gusti. Ibu ujung-ujung nyata ibadah kanu sejen. Ibadah we ka Allah salah jalan kade cilaka begitu teh. Cilaka. Salah we patempatan sari cilaka. Ibadah mah